dahareuna teh. Terus bonceng bisa daekeun lempang. Tongang iya, tongang kayak sendal nyeker. Sok tuna teh mana ada mau mana? Bawa kan teh. Oh, geus dijambeingkeun. Lebih bonceng pematena. Geus inget dijedol kesimpan heuh ke di. Tah nyeker. Kita make Panen. alhamdulillah hasil. Kentong dipoto dah. Hasil teh panen mah. Ya. Hah? Hasil. Hasil. Mana mah panen anu mana? Tuh. Oh, itu keur panennya. Oh, doh ada dang teh goreng bae lah goreng patut. Beres. Tuh guys, Menigolo ada dang. ya Kota Manggu menuju panen guys. Tuh. Itu kada tanganan sama tanon. Nya moron. Pertanian cenah dongkap guys. Ayo urang. Gila. Berpanen guys. Pak. Iya. Parah nih. Mantap guys. Atuh pulang aja. Tuh alhamdulillah menuju Pararanen. Kota Manggu menuju Pararanen tuh udah resep guys. Ya sawah. Bang. Mang, panen mang. Oh, rujuk. Aduh. Mantep guys. Mantap. Kaple manuni itu kok. Ah, siap. Kalau Mang iya mani. Kurang panas kuliah di bawah. Sampurasun Bapak. Pak. Ya karasan sareng Bapak Ujang menuju Popok jeung pabinihan berenya Pak. Pabinihan luar biasa guys. Tino satahun teh 3 kali nyapanya? 3 kali. Ayeuna teh kadongkapanan Pak. Kegedean ti pertanian Majalengka Pak. Hah? BPL. Alhamdulillah nyapanya. Suatu kehormatan bagi warga Kota Manggu Majorahayu nyapanya. Pak lain eta lari renera Pak udun. Ngopi heula. Sakur saya udun. Alhamdulillah guys. Tuh China luar biasa. Subur makmur, tatanena kacandak hasilna. Tah ya nalam kapependak jeung wilayah ieu non. Putat. Lain itu non. Disebut nanti itu mang sawah iya Sawah bengkok putat. sawah bengkok putat ya. Jadi tapi itu jalan nama tengah radat Pak. Henteu. Aing ngadat oge berarti kanu tani Anu tani. pek berenya sampai jeung Pak Ujang itu keur ngadat berenya. Pak Ujang oge tani di tebalan. Jadi disiplin jadi ketatnya pokoknya. Nya. Tadi nu ketat teh insyaallah manggih naon bae lah urang teh lah. Yang penting mah mama euy. Healing mah mah. Healing. Pojok teh Pak keur ngalang-lang buana bae cuk jalur milih daratan dulur ya. Kau ngali ya lembur. Nama kecil kau nggak sawah. Alhamdulillah mau bisa jadi pare aya itu mang. Mamang eta. Alhamdulillah tuh jeung Bi. Panen Bi. Panen. Pak. Panen. Aduh aing asa numpa urang cekamu urang euy. Jika mang ieu teh mang Anang teh. Saya suhu ieu Kota Manggu. Suhu panas. Pam ieu teh ahli ieu penerawangan guys daerah Kota Manggu lamun naon kantun ka Mamang teh emangnya. Bila aya nu kasibat golongan awewe nu gareulis apanya? Ya itu paling ditun. Ini mah lain bagianna lain Pak lain. Lain ini mah bagianna ge saha. Tani. Tapi mah bagian nu ngora Pak ngubaran oge. Tabili anu hese turunannya Pak nya kantun ka Papa dong Pak. Mohon. Kumaha Pak aya ruangan kamera teh aya khusus. Ya khusus eta. Khusus semuanya. Rahasianya mah nya.
Lampuna 60 watt. Ame caang anak namanya barodas Menjadi besarolanya. dengan menjadi bodas. Alhamdulillah kak, iya paku ya. Kadang kapan paku iya buku. Nah, ini kadang kapan ya. Enak. Namanya diramen di pengker mah nya. Bo. Wios, Bo, kenang-kenangan, Bo. Resepen itu orang Kota Manggung, Bu. Kenang-kenangan terindah. Sampai membawa berkah teh, Bu. Ya. Ya, hasil karya kerja keras Desa Kota Manggung Maju Rahayu, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka, langkung saya, guys. Nah, kieu kayuan pasawahan. Sawah ya. Ngadamel pabinian. Oh, keur ngadamel pambinian. Angge pajajang teh. Oh. Ieu ngen pawinia kalau Saya sareng Bapak Neng. Iya cabangna seueur Bapak Neng teh apanya? Geus lebang tatangkalan. Tah nama keur ya. Keur ketat ngeun pabinihan. Da hujana alhamdulillah tiap dinten mani. Tapi entah sarapan apa neng teh sih teh? Terus 2 kali tuh cangkolong nama guys kuat kanapal. Geus kumaha namun can biasa murag. Geus tuman cangkolong lagi sanak ti sancang cenah. Ya acan tenang mah acan. Acan. Wah. Mangi ka dia. Karasan di keamanan Kota Manggung Maju Rahayu teh lami disekelan ku Bapak. Pak, kade Pak. Aduh, punten ngaganggunya Pak. Disangka Kota Manggungnya Pak ya. Maju Rahayu subur makmur tehnya Pak. Panen apanya? Tuh mun gagah gitu Pak. Iya, panen kapat. Kapatnya Pak. Ya, alhamdulillah caranya. Saya apanya? Sarehat lain. Sehat alhamdulillah. Tuh nu elektorna aya. Tos lah. Panen sakurilingna guys. Aya Pak, tenang Pak. Ayang udud. Guys, panen nanti guys. Cing kurang ningali ya. Panenna guys. Aduh. Mantap panenna ya. Parena meni herang kia guys lo. Mau dibaleuneur ya. Luar biasa nih. Pemaina hargana keur awis. Tos sakitu bae tinggal keur pararanen Desa Kota Manggung Maju Rahayu. Semoga saurna yang bari ngontrol kada guys. Tos sakitu lah cekap. Kantun ke lanjut deui. Ngiring ngeblognya Bo ya? Bo. Pertanian maju. Alhamdulillah. Sejahtera. Nepangkeun jajang Bo. Jajang ngakak kurang tenek sedih nek pungae ngakaknya Bo nya. Dua Anda Bu. Suruh itu. Sekarang au. Paingan abdi kekedutan panonuk kiri Bu. Ada tamunya. Oh. Hate teh sabarunga sadari teh rek adongkapan ieu. Inohong ya. Inohong Majalengka langkung saya nya Bu. Kemajuan. Suatu kehormatan paling besar ya dirasakan keluarga. Kota Manggungnya Bu. Maju Rahayu. Pokoknya macan hadir nyancannya. Kacan kedap deui. Awas ini Ibu. Suatu kehormatan yang ngontrol kali. Nembean Bu kada tuh Bu. Nembe. Oh, abdi jarang papenak punya. Ayo atuh. Parahnya. Pada di YouTube pun. Ya Aki Subki Anjana Kokolot Kota Manggung kelompok tani. Punten abdi udah nyariosna Bu sok rat pritut Bu. Da di sekolah baheula. Ubin mau di Ubin, tadinya mau di Ubin. Oh di Ubin. Biar tahu nanti produksi per hektarnya dapat berapa ton. Siap lah. Kita ambil sampel. Aduh.
Ya, ibu namanya dongkap ya di Jakarta bu ibu mah. Bentar bu, napangan bu, jajang bu. Anggi Pak. Duh, iya semuanya. Silih etagenya bu. Aduh. Ibuna sing salehat. Kok malah Lebih banyak. Mundur tuh. 9. 9 masih gerang. Masih. Masih 8 oh ya Neng. 1 2 3 4 5 6 ya hampir 5. Tuyu Putra Aki Subki alhamdulillah dipengker sekaligus artis Facebook Pro. Anjana di Facebook Pro mah naik daun guys, tapi YouTube mah tuh bisa. Alhamdulillah ya. Tanah Aki Subki katincak kumenak teh Majalengka. Saya itu yang kita emang. Saya ke kadela sekedap lah. Kalau dipanen lah ya. Kang eta katung gede gue kadinya ke dia heula. Oh, ya bapelakukan ya. Oh. Oh, sang. Tadi teh sareng bapak naon namanya, Pak? Varian. Parian. Ya mah bener pencipta pertanian namanya. Benernya awak lagi guys. Teruji teh siang malamnya, Pak. Mohon. Oh. Itu Pak punya liraba istri mah tengiring. Sareng istri. Istrina ka mana? Laan abdi nu gapre. Aduh nyaan banyak. Abdi nek turutan bisik teu katanagaan banyak. Nyawah bae si Ama. Heeh nyawa banyak. Alhamdulillah. Tuh. Barang. Parena ge gas. Sayanya apanya? Sawah Kota Manggu. Sawah Bangkoknya apanya? Bongkok kaitan ngapat. Waduh, ngapatnya. Jarak harupatnya apanya? Nya mohon. Jarak kapupatnya malelehnya apanya? Moal jalan. Blok putatna aya tuh apalagi itu. Tuh, teteh adanya. Nyaan aduh. Ampun. Oh, sok Pak lajengkeun malah. Mohon atuh mohon. Sok bapana singka sehat selalu Pak. Amin amin amin. Panjang umur sing loba duit Pak lah. Engke loba duit kajual parahnya mah nya. Mohon. Heeh, nyaan ta guys. Komite Asa Mamala Lampir kade golongan menak di Majalengka teh nya. Sa Jawa Barat lah, saha nama teh apa udah lengkap namanya. Wah segitu lah. Geden kaleng katanya. Heeh, apanya? Heeh. Da saur nama cenah saur ya anggaran paku teh Pak yang mirip ya, mirip 100% mah bisa yang non. Jika gubernur orang teh Pak Dedi Saya nama Pakuan cenah yang Pakuan, urang diganti gitu tong Pakuan urang kan. ya bukan mau pakuan. Heeh tah. Mau pakuan. Lain mangkuan lain. Lain mangkuan sama mangku bujuk. Oh itu teh istri Bu. Itu. Mohon istri eta. Oh istri mas tapi osok bagi hari masuk. Ya osok. Oh. Ya mah. Ya iya. Wah. Sok. Tiga Pepi Barkuri. Halus ya. Juga artis apanya? Ah. Kurang pada nyanyi mang. Hah? Oke. Erek jaipongan mang. Kudu jeung Omongan tetatan kerap ya setara na teh euy. kudu jeung uing jaipongan di sawah jiga nu eta teh mang. Nu edan eling teh. Mohon ieu na setara na nuju iklan keneh. Tah jeung ngahibur. Tah saklajeng apanya? Mohon. Sok. Aduh, ibu rek ngagapret, Bu. Tapi sering ngagapret malah keur ngora, Bu. Tanam bae ayeuna. Sering. Aduh. Ya, Ibu. Kepala Pertanian Cikasong. Kasih kamu Majalengka. Aduh. Wah. Milik Mamang di barengan. Mang milik Mang itu bebe itu jamedor mau Bang tuh. Ah, Bebe tuh kagel. nyemplong bae pada kenong. Merong bae kitu. Merong. Bebe Ya milik. kudu aya kieu teh. Mamang milik Mang. Aya hiburan teh ya. Pengen ngimpi ke kedutan mata kencanya Mang. Waduh. Alhamdulillah
usia lanjut ge rajin masih Rosa namanya. Oh, semangat kanu tanina masih Rosa namanya. Masih ngagedor lamun pejuang mah. Aki nama tengiring mah Aki na. Aki. Oh jadi mah tempuh di Kaparawan mah. Oh Parawan deui. Geus da murang kali mah. Murang kali ke rusa berapa? Tilu alamat cekap mah ku murang kali ge nya. Ngari ngumpulung mamanya. Mengajaga mama ku murang kali ke cekapnya. Cekap. Dah yang eta dicarogan teh mah. Henteu mah. Aya bisik aya nu hayangeun mah. Yen ini. Kepuntennya masa sakureuing mah. Sok mah lajengkeun mah lanjutkeun mah lah, gaskeun mah lah. Mantap euy. Bener. Mau kuat kalawan fisik usia zaman kapung kurma. Tulangna tareas. Da baheula mah mampe jarang mamnungeuna baheula mah nya tarasi bejeung ieu nya. Uyah jeung eta jadi kuat tulangna nya. Ayeuna mah di seurting nungana jadi raropoh awak rarakeun ge. Heeh, tos mah lanjut. Nuhun mah lah sok lajengeun mah. Lamang kita keur ngagaringkeun Mang. Iya, ngagaringkeun teh alhamdulillah ya panen. Hasil emangnya? Kenapa parena Mang keduk Mang ku piring Mang keduk. Aduh. Tengkas. Bagusnya. Duh, meherang gitu bisa anu nya. Bener ngolahna ikhlas mah euy bapak alus emang. Berarti langsung diical teh. Henteu di eta di kerem lah di imah Mang. Kayak mah jeung ludak dadaknya Mang nya urang keur. Awak di keluarkeun teh kerem. Tapi enak hargana keur alus Mang. Teu apal aya 1 juta eueuh. 1 juta jeung ieu nya jeung terapal-terapalna urang nya. Tos Mang lah kitu we. Wah, mandi di panggulan pa nya? Oh, eta ame basuh berat eta pa nya? Berat. Parena luar biasa, guys. Oh, kayak dipapai ku aing. Waduh. Aduh, yo abah itu ngomong. Bah, sehat, Bah? Alhamdulillah. Iya suhu asli turunan ti Kota Manggu apa ieu nya? Sok, ayeuna wiswa hampir aya, Pak. 80. 82. Tuh 82, gas. Masih Rosa keneh. Oh, jag-jag ieu. Pak, rahasia ramuan naon, Pak ya? Bah. Eueuh, bisa aya nu saeutik-eutikeun jeung budak ngora ayeuna, eueuh. Kosong beuteuh isuk keneh. Oh, gitu. Ulah kosong beuteuh nya. Urasun, Bapak Ibu. Ini ngali pare na doh. Luar biasa ya pare, geus. Dihiliwir kuat kaherang ge nya Paknya. Herang mantep euy. Tuh, ini si Bapak nuju leleson menikmati hasil panenannya, Pak. Aduh. Nepangkeun Pak ya. Jajang ngakak, Pak. Lu apalin? Iya. Apal? Sekali-kalinya Pak. Pak. Aduh. Sok abdi sok liran di dia Pak, jalan-jalan tadi saung isi Bapak di dia. Menaheun tempatnya Pak. Aduh. Geus beres si panen teh Bu, entos. Entos. Moe geus moe diunjal mun nya. Langsung diical mun Pak. Diical kanggo meser gemuk. Oh, gemuk deui. Ngalektor paling Bapak. Ngalektor deui nya terus we urang teh Bolak-balik kadina di Bapak. Olahraga mas eta Pak sehat Pak panutani mah kemun gubernur KDM kali mah Pak Kang Deddy Mulyadi nya panggeunahannya kudu doa apa ame kadieu teh Ame kadia kitu bisa sok nyarios Pak bisa nyarios Pak da ieu make lebetkeun ka YouTube ini nyarios ta ka gubernur urang Bapak aing cek bahasa eta namanya ciri khas kata Sunda mah. Aduh, saung namanya kieu tariis, alhamdulillah guys. Si bapana sing sarehat terus tatanena sing subur makmurnya Pak kacandak hasilna nya Pak nya. Heeh. Nah, sepuh. Sing saya nya Pak nya sarua jeung Majalengka langsung saya nya Pak nya. Ka Bupati ya.
Mama Pak Haji Eman ya. Ayo mah alhamdulillah eta cenah gemuk aya penurunan nyebut. Ayo nama ayah Pak, ayah. Ya, aya cenah ada. Syukur Pak, penurunan Pak. Alhamdulillah gitu. Tadi mah da larang da malah beuli mulai kacang larang. Resep tah. Turun cenah. Tah saeutik abdi nek sora si cepotnya Pak. Aduh guys, alhamdulillah geningan guys. Ya sajingga dia heueuh. Alhamdulillah ningali bapak ibu di dia. Regreg ketinggalin nasi asing guys, ningali panen mani subur makmur mah heueuh raos hideunya. Ya sajingga mangan saukur bisa ningali ngontrol heueuh. Hasil malah nya si bapak jeung ibu be sing bararungah hate. Sing ya pokoknya wararas lah walau salawasna nya sing tinanggi kabagjaan kamuliaan Desa Kota Manggu Majo Rahayu dipimpin ku Pak Yayannya banyak sareng ibu kuna sing sararehat sing harurip wararas salawasna angger saksina mah Tumenggung nya banyak mahkota Tumenggung jadi saksina tatanen buat tinu kasenian tinu gotong royongna tos sakitu lah mantap Pak ayo Pak atuh aduh Pak nuju moenya Pak si bapak nu istirahat tas ya hiliwir man punten Pak lah ngiring ngaliputnya Pak jajang ngakak Pak dua anjing mabe bernya saha sok Pak lah lajangkan banyak aduh kayak itu Kang Ropi cenah yang dia bos padan bos oh di siksa hop 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 wargi bare-baraya ketinggalan nih masyarakat Kota Manggu pada mindahkeun mesin rontogan alhamdulillah tuh alhamdulillah ayeuna sarole mah sampurasun wah kucapnya mah alhamdulillah urang teh nya sok tuh aduh Kang ieu menjung ngarontong Kang ya ceceh lah cecing cecing lah cecing ieu teh sareng sa sareng saya teh Sarang Bapak Asep Pak Asep di Raja Galuh. di Raja Galuh berarti teh Jantan tukang bebek. bebek Mohon. ayo Tuh itu bosnya tuh. lain aya kanu batu pantosan Pak Entos. jadi nokan bebek Jadi ditutup deh. bisa ke dimana nokan ku batu aja bebekna Lamun itu Jepang Huni sawah Cikendot. sekarang Baju hidung itu tuh. papan urus sahijian Pak teh rahaya teh Jadi kumaha carape jadi bororah yang ngomong kieu teh. udun Angke heula. oh so pantong pun makanya dibabuatkeun eta tong kada tong dibabuatkeun Pak bisa ngadatang we Nanang di kade heula tuh cilik di kade ya Mawa esan tuh. udah ulin itu pemajikan yang ulin Mawa hah raya ti pertanian pada dongkap kegedean cenah irawa jam sabaran sanes Lin oh tuh iya itu iya wah buat yan mantap mantap guys oh sawah ini tinggal kantun dia